ada Subaheli. Kebetulan kamu kesini. Geser. Aduh. Kamu lagi ngapain kamu di dia? Ini aku teh sama lagi dilanda kapusing kabingung. Kurang teh sebenarnya mah maneh ka dieu teh atoh euy. Atau kenapa kamu? Kamu mah sok kebeneran pisan sih ya Samad. Di setiap aku ada pangabutuh teh kamu selalu datang. Kamu butuh naon Subaheli? Ini Samad. Aku teh sebenarnya mah itu duit euy. Minjem heula duit 200 mah. Duit deui. Duit jeung naon kamu Subaheli? Lah, kepo maneh mah Samad ih. Tuh kumaha urang we jeung naon-naon nama ih. Maneh sok hayang ngapal urusan urang. Ih, kan kamu teh kudu puguh atuh pinjam duit teh buat apa? Aya duit mah aku teh aya, tapi kan kudu puguh kamu buat apa pinjam duitnya? Ya kamu mah kudu jelas pinjam duit ka kamu mah euy. Atuh kumaha urang we maneh mah sok hayang apal kena urusan urang. Mun hayang apal urusan urang sekalian we bayaran di hutang urang. Aku jadi kudu bayaran hutang sia. Kan aku mah teu apal sia boga hutang. Bari teu apal urut naon nah jadi aing nu kudu mayaran. Nu puguhna kamu teh pinjam duit teh jeung naon? Atuh jeung naon we Samad? Urang ek meuli motor, ek dipake meuli HP. Ih, maneh mah panasannya lamun urang nginjem duit ka maneh, terus kurang pake meuli HP. Maneh teh padas ek nurutan meuli HP-nya. Ah, aku mah kalaka lieur pajuriwet ngobrol sama kamu mah. Kamu teh geus lah nu puguna, butuhna baraha. 200 Samad, 200. Ya udah atuh yeuh, maneh mah kalaka ribet aku pusing. Nih, ada duit mah. Kenapa 100 Samad? Kan pinjamnya 200. Ah, kumaha urang we? Kan urang yang punya duitnya, bukan kamu. Iya ya Samad. Kamu yang minjemin aku. Tapi aku malah yang ribet ya. Ya iya, makanya. Bentar. Kamu iraha balikinnya ke aku. Mau urang we tuh Samad ek malikin ek hante. Urang ieu nu nginjem naogenan lah. Ih, dasar ya, budak burung. Pinjem duit, malah ribet. Ada Subaheli. Apa kamu Samad? Panggil-panggil mulu. Apa itu? Hah? Aku curiga kamu mau godin ya. Teu moal urang moal godin keur puasa. Terus, eta bawa apaan eta dina jero baju? Tangan dingin. Tangan. Heeh. Urang rek ka ditu, rek ka imah kosong. Aki aing euy gering. Oh gitu. Heeh, boga panyakit eungap. Oh, jung atuh jung. Kita ngalalalai. Karunya gawatnya. Aing tadi ngeunaan jiga bohong sia teh godin ah. Aing keluarkeun ieu mah tuturkeun. Aman. Aing tuturin. Ini mah sudah tidak penting pokoknya. Aman kayaknya ini situasi dan kondisi memungkinkan. Saya teh lapar. Di kamari sahur tadi ngan saeutik. Untung aya peuteuy. Koi ya nama. Hah? Kamu kepanggil sama aku ternyata kamu benar mau godin itu ya? Enggak, ini mah rek micen sangu basi. Sama basi apa? Bener Samad. Itu mah kamu jelas-jelas mau godin ya. Ulah beja ka mah urangnya. Oh. Hayang. Apa itu? Jadi kita godin bareng.